Para mitra wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng anu manamang jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karya Kileks. Ayeuna nincak bagian ka-7 karya Kileksa. Ieu dongeng para mitra kahaturkeun etang-etang pangbeberahmana. Upami teu lepat nalika urang paturai teh parantos dugi ka Prabu Walanga nuju hartosna mangaros mindel manahna. Kumargi putrana boga hiji kahayang anu mahiwa beda ti batur make jeung hayang jadi manusia para wargi sadaya. Ieu Prabu Anom Raksa Jagat putra siluman hayang jadi manusia. Ieu harus rupa-rupa para wargi. Duka memang para wargi sadaya manusia makhluk anu pangmulya-mulyana. Duka kadinya rupina teh siluman teh hoyong jadi makhluk anu mulia kitu. Duka kumaha ieu? Kasang tukang nama para wargi mangga urang teraskeun ke tiasa kagamar kumaha kajadianana. Ieu dongeng lami bisa nih mah. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna. Naon para wargi? Leres Dedemit Gunung Warangas. Sabada harita para wargi sadaya. Prabu Anom Raksa Jagat ngadangu katerangan tinu janten ramana. Salajengna anjeunna nyarios. Nuhun ama. Eta pipilang pepeling teh ku putra katampi pisan. Nanging dah henteu gaduh maksad awon putra mah kitu sotenan kanggo namihan pangalaman we supados langkung kiat dina ngajalankeun pamaréntahan di nagara beurit ama. Pami aya perkara sareng manusia teh putra bakal langkung gampil mereskeunana margi tos apal kana sifat-sifat manusia. Tak kitu nu dimaksad ku putra teh sanes mahiwal ateuna pingaluhuran ka kana kakawat kanu kawasa. Mugi we ku Kangjeng Rama Diwidian margi kanggo kepentingan sadayana khususna kanggo diri putra atau umumna kanggo sakumna rakyat beurit kitu tah nu aya dina kakawasan urang. Tak kitu Kangjeng Rama. Teu bisa ama moal ngidinan. Sabab beurit mah tetep kudu hirup salaku beurit. Jalma ge kudu hirup salaku umumna manusia. Beurit jeung manusia moal bisa dihijikeun. Ku sabab kitu urang kacida bedana mun maksa hayang ngahiji bakal cilaka. Sabab teu sarua eta dina tujuan jeung carana ngajalankeun pancen hirup. Umat ulah maksa. Ama moal ngidinan kana hayang hidup. Prabu Walanga tetep dina pamadeganana. Henteu kapangaruhan ku kahayang anakna. Sabab kumanehna mah sagala rupa geus kaukur. Kawantu hiji raja beurit anu geus kahot geus loba pangalaman tina urusan kamanusiaan. Tapi anakna ge tetep dina pamadeganana antukna der silih tempas parebut pamadegan. Bapa tetep teu ngidinan anak tetep maksa akhirna jadi patelak. Prameswari teu bisa ngahalangan lantaran duanana geus boga gelar raja. Sabab Prabu Anom Raksa Jagat ge geus resmi jadi Raja Anom. Geus diaku ku sakabeh rakyat beurit ngan can dipestakeun wungkul da kakara direncanakeun. Nu akhirna duanana kapaksa papisah Prabu Walanga bedu. Hei Raksa Jagat, lamun maneh tetep nyekel pamadegan anu lahuta jeung mahiwal, jung geura irit sing jauh. Ngan kami tetep moal ngidinan lamun hayang jadi manusia. Moal mere jalan sarta moal ngabantu kana kahayang maneh, prak jalankeun ku sorangan. Lamun laksana jadi manusia omat ulah rek arawa subaha. Sabab jadi manusia loba gogodana, loba siksaanana, jeung loba kawajiban nu kudu dijalankeun. Lamun maneh geus jadi manusia sarta hayang balik deui ka alam dia, kudu wani ngalawan heula siksaan. Kudu paeh 5 kali paling saeutik. Bral geura miang montong loba aturan deui. Prabu Walanga ngusir ka anakna. Atuh meuni bungaheun Prabu Anom Raksa Jagat sabab teu aya nu ngahalangan. Najan ramana henteu ngidineun oge lain hartina aya halangan sabab geus eleh carita sarta geus nitah indit. Pok Raksa Jagat ngajawab. Ama kuring ngahaturkeun nuhun ka ama nu geus ngusir ka diri kuring. Ku jalan kitu kuring bakal bebas ngajalankeun kahayang kuring nu geus jadi cita-cita ti baheula. Kuring tetep hayang ngajaran jadi manusia lantaran hayang nambahan pangalaman naon bae nu geus kapemilik ti ama. Kukuring bakal dibawa segala rupa kasaktian jeung kagagahan bakal dibawa. Oge rakyat beurit nu geus tunduk ka kuring rek dibawa. Ngan lamun kuring hayang jadi bangsa beurit deui, tangtu sakur nu bakal tumiba bakal disanghareupan. Najan kudu ngalaman pae 100 kali ge, taya bayana ama, komo deui emang ukur 5 kali. Kuring narima kana kaputusan ama, permisi ama kuring rek lunta ka nagara manusia.
sabab hayang jadi manusia, ceneg para mitra sadaya. Prabu Anom raksa jagat ngarobah jirimna jadi beurit anu kacida gedena, hampir sarua jeung domba jalu nugus dewasa. Geus kitu mah torolong lumpat kaluar ti karaton diteuteut ku Prabu Walanga bari gogodeng. Malah Prameswari mah ngemeng cimata ngarasa reuwas ningali kajadian kitu. Pokna teh melang kanu jadi anak, tapi teu bisa naon-naon sabab anakna geus dewasa, malah geus dipercaya jadi Prabu Anom alias Raja Anom, nu bakal ngaganti Ramana. Sanggeus lila Prabu Walanga nyaur ka Kipati. Teu lila oge Ki Jelug ngadeuheus ka karaton ayeuna mah ngan sorangan bae. Barang geus aya payuneun rajana Ki Jelug nyembah menimano. Dawuh timbalan Kangjeng Gusti, jisim abdi ngadeuheus ka gamparan seja nyaosan pangangkir gamparan. Unyuk sumangga jisim abdi seja nampi kana timbalan Gusti. Cek Ki Jelug bari terus mano para mitra, nyembah deui. Syukur paman pati. Epek dengekeun ka Andika, kaula rek madar hiji kajadian lumangsung bieu. Lantaran Andika perlu nyaho kana kaayaan diri kaula sakulawarga. Kieu Kipati. Parabat Prabu Walanga nerangkeun kajadian ngeunaan Prabu Anom raksa jagat. Nu geus miang ka nagara manusa maksudna hayang jadi manusa. Sanggeus kabeh dicaritakeun Kipati. Ka Kipati nyata Ki Jelug, Prabu Walanga mungkas ku parentah ka patihna. Tah ayeuna kieu Kipati. Andika ulah cicingin kudu milu indit ka nagara manusa. Talingakeun si raksa jagat bisi meunang kacilakaan. Sabab kaula amak soteh ka manehna, pedah pamadegan aneh beda ti batur. Tapi kana karuga jika waruga jeung kasalamatan mah kaula teh melang Kipati. Bisi aya pancabahya nu tumiba kana dirina. Eta kulantaran kitu, ayeuna pisan Kipati kudu nuturkeun ka nagara manusia, susul si raksa jagat. Tapi ulah ditepungan, intip ti kaangangan. Talingakeun kasalamatanana. Lamun maksudna geus laksana, maneh kudu buru balik ka dieu. Sarta kaula bejaan ngeunaan si raksa jagat. Eta kitu tugas anu ka Andika Kipati. Tapi samemehna manusia nu tadi kudu dibawa heula ka dieu. Ujug sumangga Kangjeng Gusti, sadayana kahartos pisan sarta bade dijalankeun ku jisim abdi. Amit mungkur Kangjeng Gusti permios. Ki Jelug munur ti payuneun Kangjeng Raja teras ainit ngajugjug ka Panyara Mangronyok. Teu lila Ki Jelug geus tepi deui ka Panyara. Kasampak Mangronyok keur diuk bari nangkeup tuur. Panon melong kadu jauh ari pikiranana kumalayang kanu teu puguh. Terus ras inget kanu geus kaalaman. Barang aya nu datang Mangronyok curing hak pok nanya kanu datang. Pati gelos ya. Rek naon datang deui ka imah aing sia ha? Aing mah keur senang-senang ngalamun ari maneh kalah ka diganggu ku maneh. Ali kieu mantong ah. Mantong ngaganggu deui ka kami keur senang aing ya. Bener maneh teh keur senang. Dasar manusia ngaco jeung sinting. Di Panyara teh kalah ka senang. Nah kudu kumari manyara sia ha. Aneh kakara ayeuna ngadengin di Panyara senang mah. Ki Jelug jiga nu heran panon melong ka jero Panyara. Mata buburilakan siga hurung atuh sieun Mangronyok pok ngajawab deui. Mun hayang nyiksa ka aing lepaskeun ti dieu, aing bakal ngarasa kasiksa lamun keluar ti Panyara. Tapi sabalikna aing bakal ngarasa senang lamun aya di jero Panyara mah. Kitu pikeun kami mah adalah beda jeung bangsa si lain atuh. Da kitu biasana nu kaalaman ku kami mah. Mangronyok nyarita wanina keur. Padahal ari hatena mah lelenyapan sieun dihukum gantung dibuang tinggi ku Raja Beurit. Ari Ki Jelug teu ngomong deui lantaran inget kana amanat rajana kudu buru-buru mawa tawanan ka karaton. Klotrak muka kunci berai panto tahanan muka pok Ki Jelug marentah ka Mangronyok. Manusia keluar sia. Maneh rek dihadapkeun ka Kangjeng Raja. Sabab ayeuna mah geus waktuna dihukum ku raja. Ayolah naha sia. Da resep dewek mah dihukum teh. Marukan. Najan dihukum gantung dibuang tinggi kan moal molak ya moal. Jadi pagawe anu kitu enteng atuh tai kuku. Lu kitu. Jawab Mangronyok bari kaluar ti Panyara. Terus jalang-jaleng gagah naker ngabeberaha teh anu lelenyapan loba ka paur. Ayo sia maju ka ditu. Ki Jelug nunjuk. Terus Mangronyok init dituturkeun ku Ki Jelug. Duadana ngajugjug ka karaton sedengkeun Mangronyok menidag digdug jajantungna. Hate pating sareblak teu puguh rasa.
lantaran bakanyang haripan Raja Berit anu kumanehna geus disawang ti anggalna mula malah sajeroning leumpang teh ngupat dina hatena. Tete laye aing kudu ngahadap Kangjeng Raja Berit. Kudu genah hari jaritawananya najan ka Berit kudu kumawula aing teh dedengian teh cenah Kangjeng Raja Berit. Aya we aneh nah Ki Jelug mah jirimna jiga manusanya ari rajana jiga manusia atawa jiga Berit. Geun aya kesempatan nu hade ye ayeuna bakal ngalaman ngobrol jeung Berit ye serta bakal nyaho kana Berit anu diuk dina kursi. Bakal nampo Berit gah make dasi we dewek ye. Nah sok korupsi kitu di dieu nya sok aya nu korupsi kitu tara di negara Berit kitunya cenah bejana di negara manusia mah sok aya cenah eta ge beja aing ngadenge ti batur ceuk nu pinter cenah kitu aing hayang nyawa sekalian rek nalungtik ye keur laporkeun we ka negara manusia ieu mah. Nah keun lah aing bakal ngalaman ye. Nah bakal nempo Berit make kacamata jeung makuta. Siga nama lucunya teh kumaha mun aing ditibanan hukum gantung. Wah lucu ari kitu mah ye bakal ngagantung beuheung ye batingi kudu kumaha nurunganana dulu mampah beuki deukeut kana lawang karaton plus dua nana asup para mitra ka karaton. Ki Jelug leumpangna dodongkoan bangun ajri tapi Mang Ronyok mah sabalikna manehna nulak cangkeng sabeula sirah dangah surah seuri siga bunga malah barang geus tepi ka hareupeun raja ngabedega bari nulak cangkeng panon melong kanu keur calik dina kursi puguh we Kangjeng Raja Prabu Walangga teh kageteun lantaran aya tawanan anu cologog kalah kanulak cangkeng siga nu nangtang perang sakedapan mah jarempe bae malah carolohok bae jiga nu kaget sedengkeun Mang Ronyok ngarasa kaget lantaran raja teh memang ginding jeung dijirimna jiga manusia. Mang Ronyok ngomong dina hatena bari gogodeg, memang gaya ari ngaranna raja mah najan di negara Berit gitu tetep we ginding jiga raja. Tapi aing heran geuning ari raja nabat jiga manusanya. Eta teh ceulina rabing gitu. Eta ceuli nya bajuna jeung pakaian aing mah mun harerang. Duh kumari aing ge. Hoream kudu ngahormat ka Raja Berit mah. Lain hormateun aing bari oge. Tapi najan Berit tidak raja ketang, sigana aing teh kudu ngahormat meureunnya. Kitu ceuk pikir dina hatena. Tapi tacan ari diuk mah kalah kacolohok nempo kana keanehan nu aya di dinya. Da puguh di negara Berit teh aheng raja namah jiga jelema we para mitra. Sedengkeun Ki Jelug keheuleun antara nempo Mang Ronyok teu boga kasopanan kalah ka ngabedega bari nulak cangkeng. Mangkaning hareupeun raja keuwat Ki Jelug nempak bujur Mang Ronyok bari nyentak. Aduh ya, diuk sia di mana gitu? Teu nyaho pisan kasopanan payun Kangjeng Raja. Kasopanan pisan sia. Oh, itu raja. Suanya lain sang raja atuh nuhun atuh Gusti Raja lah. Ya abdi pun manusia nyangakeun salam ka wilujeng nuhun. Kumaha sampean teh Mang Raja lah. Sabang sudah jeung si Mabdiga danget ieu mah lah. Teu kirang sawis-wios lah. Abdi teh bingah patepang sang raja teh. Margi di bawahan Cilangkap mah teu aya raja mun. Menara teh tua kampung, RT, ditambi ku palbe sareng pakubu, nah kitu nuhun. Cik Mang Ronyok bari diu. Ngajemprak sila ipis siga kuncen. Colohok Prabu Walangga malah Ki Jelug meninggal huleng ngadenge caritaan Mang Ronyok. Komo nempo tingkah paripolah nu teu mata kahardi mah. Ki Jelug meuni gogodeg antukna teu ngomong deui. He Paman Pati. Ieu manusia saha ngaranna ha? Prabu Walangga mimiti tumaros ka Pati can wakamalire ka Mang Ronyok. Dawu timbalan Kangjeng Gusti, hapunten nu kasuhun jisim abdi teh can mariksa ieu manusia. Buka saha ngaranna mangawe sakantenan parios ku gamparan kaula nu. Cek Ki Jelug bari nyemah. Hehehe hade mun kitu mah. Ajung itu anika geura idit. Prak geura jalankeun tugas ti awak kaula. Ngan omat ulah salah. Sirak sajagat teu meunang nyahoon ka Andika. Tapi Andika kudu nyaho ka manehna. Beral geura idit Ki Pati. Segera miang sarta jalankeun kewajiban sing beres. Prabu Walangga nitah init kapatihna, cong Ki Patih nyemah bari ngajawab. Unyuk sumangga Kangjeng Gusti, sadaya timbalan Kangjeng Gusti bade dijalankeun ka lain sae. Amit mungkur jisim abdi sejamiang ka alam manusia.
Kijelug mundur terus malik. Leos ini tengah rewet di karajana. Barang geus kaluar para mitra. Kaluar ti karaton cileg ngarobah jirim jadi beurit leutik. Terang lumpat mapai jalan gede nu caang sakedeungi geus jauh. Manehna rek ngamah nagara manusia nyamar jadi beurit biasa. Ngarah bisa laluasa nalingakeun Prabu Anom Raksa Jagat. Kipatih miang ngeman tugas ti rajana init bari mawa parentah nu kacida matak hesena sabab nalingakeun anak raja mabahaya mun kanyawan bisa dihukum. Caturkeun di jero karaton. Harita mangronyok meuni kerung lantaran ngadenge caritaan Prabu Walanga jeung patihna. Nyaritakeun perkara tugas rek init ka nagara manusia. Tapi mangronyok ti loba pamolah ngahulang bari melong da Kangjeng Raja ge jeung permaiswarina harita teh can waka nyarita. Geus lila Kangjeng Raja tuluy cumarios. Urang manusia. Coba jawab pertanyaan kami. Ani kasahangaran urang mana jeung naon sababna pangna aya di dieu. Cek Raja beurit melong ka mangronyok nu ditanya rikat ngajawab. Sumunjim abdi teh katelama pun ronyok nun. Kawit mah ti lemur Cilangkap, ari margina pangna dongkap ka ieu patempatan teh ditarewak ku rakyat Gamparan hun. Utamana mah tak Kipatih Kijelug sareng si Wahisa. Nu salajengna si Babdi cana ka paeun napal Gusti tak kitu kaula nun. Naon dosa anjeun ronyok? Namake dibawa ka dieu. Sabab ieu nagara siluman beurit teu meunang kacicingan ku bangsa manusia. Sabab manusia oge boga nagara sorangan. Coba kami rek nanya. Nah andika teh rumah saboga salah atawa henteu? Cek Prabu Walanga apik naker. Nuhun atuh Kangjeng Gusti geuningan abdi Gamparan teh adil Gamparan masun. Nu saleres nama ji sim abdi teh teu rumaos lepat nun. Margi kieu tadi teh sun ahir duka tadi duka iraha nya kita. Margi teu emut di bumi alam teh. Nanging nu jelas mah basa abdi ditewah ku Juragan Patih. Abdi teh bade wangsul ka lemur nanging dihalangan ku Kipatih bade dicarekan. Magarkeun teh kedua digawe teu nurut kana parentah atasan cenah. Mung cape jiga batur ngan ukur hayang gajihna wungkul. Tak itu sakawit nama atuh nyang hambak abdi teh sabab rumaos teu rumaos kedul ada sanes rakyat Kijelug teu rumaos meunang parentah ti Kijelug atuh ngalawan abdi teh dar tarung meuni ragot sawah sahektar ge dugi kaledug dianggo galungan ku abdi tapi abdi teh eleh jajaten kan margi dilawan kuduaan sareng si Wahisa tah ayeuna mah abdi eleh teras dicarana ka dieu dugi ka ayeuna tak itu lalakonna teh janten nu lepat mah Juragan Patih we meureun. Cek mangronyok bari pepeta. Nyarita campur jeung bohong ari Prabu Walanga unggut-unggutan jiga nu panuju kana caritaan mangronyok. Bener. Memang andika teu meunang parentah ti kami. Kitu deui si Wahisa katut si Jelug sarua teu kungsi marentah ka andika. Nu madak andika teu aya kewajiban pikeun digawe. Najan andika ngalawan ge taya halanganana. Mun kitu andika teu boga salah, teu kudu dihukum. Sabab ngan anu boga kasalahan wungkul anu kudu dihukum. Pikeun ngageuingkeun kana dirina sangkan ulah kitu gawe. Kudu sadar kana kasalahanana. Eta ayeuna kami rek nanya, nah hayang balik deui ka alam manusia atawa rek tetep matep di dieu. Rek geura pilih. Kami mah moal ngahukuman ka adika, tapi rek mere kasenangan moal disiksa. Cek Prabu Walanga matak nginah kadengena ku mangronyok para mitra. Atuh meuni marah mai mangronyok teh ari sabab tadina mah geus bingung sieun teu bisa balik deui ka lemurna. Pok ngajawab harita teh mangronyok bari seuri para wargi sadaya. Kumaha atuh para mitra nyaritana mangronyok harita. Wah, abdi mah loba pamenta kan, bade wangsul dewe ka lemur, margi abdi teh pan gaduh pamajikan nu kudu diparaban. Malah mah bakal saditewake ku Juragan Jelug teh. Harita teh dina raga usaha neangan kipayah maraban pamajikan. Tapi buktina kalah ka dipanyara, aduh. Kumaha si pamajikan abdi jiga moal anu maraban panginten lapareun meureun da puguh abdi mah jalma miskin. Tak kitu salesna magan. Oh gitu ke ulah kapalang. Coba caritakeun lalakon maneh salila ngumara di alam manusia. Coba terangkeun kabeh ngarah kaula nyaho kana lalakon hirup manusia.
sabab di dieu tara aya nu miskin, tara aya nu beunghar, barang hakan sarua, imah sarua, sakur anu kaalaman sarua bae. Tapi nah di ditu make aya nu beunghar, make aya nu miskin, naon sababna? Coba kami bere nyaho. Prabu Walanga penasaran, hayang nyaho kana tata cara hirup di bangsa manusia. Mangronyok beni atoheun sabab laksana bisa ngobrol jeung bangsa beurit. Mangkani ieu mah rajana pisan. Tetela bager ari rajana mah nu galak teh rakyatna we cenah wungkul. Ieu kan. Ari di nagara manusia mah kahirupan teh rata-ratan teu. Sabab kahayangna ge sarua ari kamampuan jeung boga-boga gede beda-beda. Ditambah deui ku sifat sarakah jeung hawak, tak ieu nu mata karuksak teh. Nyatana sarakah jeung hawak. Akibat tina sifat eta, jelema teh jadi rupa-rupa nasibna, aya nu miskin jeung aya nu beunghar. Tapi disagigireun ti sifat anu tadi, aya deui sifat nu hade nyatana sifat gotong royong. Gotong royong, sifat silih tulungan, silih asa, silih asu jeung silih asih. Ngan gorengna sok aya sifat silih lalepkeun. Tak kitu kahidupan manusia teh. Nu mata kaayaan teh teu rata kan. Sabab henteu sarakah kabeh, henteu jahat kabeh, jeung henteu bager kabeh. Nu akhirna kahidupan manusia teh jual-jel. Di mana-mana kahidupan manusia teu bisa diratakeun. Kudu we jual-jel luhur saware atawa coreleng hideung jeung bodas. Tah kitu kaayaan di manusia mah kan. Nu matak aya beunghar jeung miskin, aya nu ngeuduh jeung aya nu daekan, aya nu berehan jeung aya nu medit, aya nu hawak jeung aya nu bager. Hartina mah tarah yang sorangan kitu. Sifat papasangan aya di manusia. Tah kitu nu jadi sabab nama juragan. Cek mangronyok bari pepeta. Ai Prabu Walanga kerung. Siga nama lieureun ngadenge caritaan kitu teh. Lantaran kakara harita nyaho kana urusan manusia. Akhirna pok nyarita bari neuteut. Kaula teu ngarti. Kana urusan kitu teu ngarti asal lieur kana hulu. Kaula rumasa kurang kanyaho tina urusan kitu. Ari sabab di negara beurit mah sifat kitu teh henteu gugunukan. Mun hawak aya hawak kabeh. Mun sarakah nya sarakah kabeh. Mun beunghar kudu beunghar kabeh. Mun miskin nya miskin kabeh. Nu matak lamun digawe babarengan. Lamun edahar babarengan. Lamun papar babarengan. Lapar babarengan edahar babarengan. Sedengkeun kaula anu kasebut raja teu bisa sakama-kama ngagunakeun harta bana. Ari sabab ngalana meunang sarerea. Hakanon di nagara kaula dituna we dina gudang sakalian. Sarerea nyokot tidinya tara marawa wadah nu leuwih ti batur sarua kabeh. Tara aya nu hayang loba pokona asal seubeul. Ta ayeuna kaula rek nanya sarupa deui, tapi hayang digu jawaban anu singkat. Hartina ulah pabaliut siga tadi, ulah jiga korsel lieur kaula teu ngarti. Naon sababna di negara manusia sok aya perang jeung dulu. Naon sababna sok aya parebut hakaneun. Naon sababna jalma henteu sarua. Jawab kumaneh. Jawab anu pono ngarah babari ka harti. Da kaula mah teu nyaho kabeh kana ilmu perelmuan manusia. Nu pono ka harti we pokona mah. Ieu gan lah lamun caritaan abdi mah tadi dianggap pabaliut teh nya. Atuh bisa ka harti ku kuring oge sabab ilmu manusia mah lain ukureun kitu. Jero leuwih ti jero, loba leuwih ti loba, ngantara ka pemilik kabeh jeung tara dijalankeun kabeh. Biasana nu sok dijalankeun teh nu nguntungkeun keur sorangan wungkul nu sakira babari dipake ngalar rezeki. Tah ieu salah sahiji ilmu manusia. Atuh nu sejena loba deui nu matak pantes lamun gamparan bakal lieur oge narima. Sabab kudu jadi manusia heula mun hayang nyaho kabeh mah. Tapi najan kitu ge kuring mah bisa mere hiji jawaban nu ponok we nya. Bikeun ngajawab pertanyaan tadi, ari jawabna kieu nya. Eta kabeh gara-gara kahayang. Rupa-rupa pagawean dimimitian ku kahayang kitu. Atuh akhirna timbul rupa-rupa kejadian. Tah sakitu jawabanna teh gan, ngan sarupa nyatana kahayang. Ceuk mangronyok bari ngacungkeun juru. Prabu Walanga kerung deui bae lantaran ari tadi mah jawabanna teh loba jeung pabaliut cenah. Ari ayeuna ngan hiji rupa tina akibat rupa-rupa teh pokna nya deui kaula lieur teu ngarti maklum di nagara beurit mah basa teh henteu loba cik jelaskeun naon sababna tina kahayang bet loba sirungan kumaha contona
Prabu Balanga molohok ka Mang Ronyok. Dibere sarua lieur, dibere luba, dibere sarupa lieur, dibere loba lieur kene. Itu naon lah keun urang terangkeun lah nurutkeun ka nyaho kuring ya kieu contona ieu kan. Hiji jalma nyieun pagawe nu jahat jeung salah, ieu teh moal dijalankeun lamun teu dimimitian ku kahayang. Sabab hiji bangsat pangna maling barang batur hayang untung tina enteng. Hayang ngala embung melak. Ari nu dagang pangna ngurangan takeran jeung timbangan lain resep eta lain tapi ari moda hayang leutik, ari bati hayang loba. Rugi embung untung hayang satuluina. Aya deui jelema nu sok ngagorengkeun batur bari ngaluskeun diri sorangan. Kitu teh hayang kapake sorangan, hayang kapuji sorangan. Mun pagawe sok kitu petah artina hayang tereh naek pangkat, tereh naek gaji. Mun aya jelema hawak eta hayang panglobana. Tah kitu contona teh nu jarahat jeung ngaco teh. Kabeh ge pagawean teh dimimitian ku kahayang. Ayeuna nu harade pangna jalma ngahargaan ka batur. Atuh manehna hayang dihargaan ku batur. Pangna hiji jalma getol migawe pagawean nu hade ibadah jeung sajabana eta teh aya kahayang nyatana hayang salamet dunya rawuh akhirat. Lamun jelma ati-ati jeung taliti titih rintih teu gagabah eta hayang salamet. Mun jalma getol usaha tina halal hayang beunghar bari bersih. Mun jalma hayang getol miara kasehatan eta hayang jauh tina panyakit. Tah kitu contona teh gan. Jadi sagala rupa oge pagawean teh dimimitian tina kahayang. Nu jahat jeung bener ge tetep we mimitina mah tina kahayang. Ngan anu hayang sorangan jeung anu hayang walatra didinya ngadalikeun kahayang tuh hesena tuh. Nu mata kahirupan jalma mah teu rata. Loba keneh jalma nu hayang seubeuh sorangan, nu hayang beunghar sorangan, nu hayang senang sorangan. Tah, nu kieu teh ngaco ngaranna. Teu ngareret ka sisi kagigil. Ngan hayang sorangan we. Nu kitu contona teh kan. Mang Ronyok beuki getol ngomongna lantaran asa aya kasempetan pikeun cacarita jeung Raja Beurit. Ngadenge katerangan ti Mang Ronyok, Raja Beurit teh siga nu kataji. Saterusna Prabu Balanga cumarita, ari Mang Ronyok boga kahayang atawa henteu? Sabab lamun kitu carana sakabeh manusia pasti boga kahayang. Cek Prabu Balanga beuki lomawe ka Mang Ronyok. Ngabasakeun genurutan di alam manusia atuh beuki betaheun Mang Ronyok teh. Nyatang teh atugan kuring ge boga kahayang atuh. Hayang naon coba caritakeun. Prabu Balanga jiga nu maksa. Oh, mun dicaritakeun mah atuh da kahiji hayang balik ka lemurnya, kaduana hayang bebas tina pangaruh di dieu. Katiluna hayang boga pagawean nu sakira ngahasilkeun. Sabab hayang maraban pamajikan. Hirup teh hayang jiga batur, kilang bara atuh bisa beunghar ulah-ulah malarat siga ayeuna. Pring rajeun ge aya pagawean kalah diparabkeun ka siluman kubah lemud da kitu kan. Hade, eta kabeh ku kaula bakal dicumponan. Junggera balik ke alam manusia, sabab ieu mah lain bagian anjeun. Sabab ieu mah nagara siluman beurit, nu nyicinganana ge ngan beurit wungkul. Lamun andika hayang bebas tina pangaruh siluman tangtu bakal bebas. Sabab anjeun henteu nyieun kasalahan ka pihak kaula. Eta lamun anjeun hayang ulah diganggu ku rakyat kaula, babari sabut ngaran kaula nyatana Prabu Balanga nu ngageugeuh Gunung Warangas. Tangtu rakyat kaula moal kumaha ngaganggu kana pepelakan anjeun. Utamana mah kana pare ngan tina urusan pagawean jeung kabeungharan kaula moal mere. Sabab anjeun teu aya hak pikeun narima kabeungharan ti siluman. Junggera balik. Ayeuna geus waktuna balik ka alam manusia. Cek Prabu Balanga bari nunjuk kaluareun karaton. Bingung ngan Mang Ronyok teh. Ngeulah. Kumaha tugana ka mana jalan ari ka alam manusia teh? Sabara minggu lilana di jalan jeung kana naon kendaraanana. Sarta kumaha mun kuring nyasab ge? Cek Mang Ronyok bari nangtu. Tuh, aya jalan lempeng. Pei papai aya sing api ngan umat ulah ngalieu ka tukang mun hayang gancang. Ari lilana di jalan kaula teu bisa ngukur ku waktu. Sabab di nagara siluman teu ngitung peuting atawa poe. Kaula teu boga jam. Kaula teu boga jam dinding, teu boga beker. Kaula teu ngarti kana urusan kitu. Eta mah kumaha buktina bae. Anu jelas di dieu henteu aya tutumpakan. Anjeun kudu leumpang sabab najan leumpang moal burung anyog junggera balik. Kunyuk sumangat tukang jeung Gusti, hatur nuhun pisan atuh ari kitu mah. Teteh lah gamparan teh adil.
Henteu waka ngahukuman kan teu puguh kasalahanana. Permios atuh gamparan. Sawios abdi bade di pasian beunghar ge lah sauteunalna. Asal bisa balik deui we lah. Cun abdi mah teu di pasian beunghar ge. Asal bisa balik deui ka alam manusia. Hayang keneh hirup kan. Ceuk Mang Ronyok bari malik. Terus lempang lalaunan kaluar ti karaton teu lagi geus aya di jalan nu lempeng. Nu tadi dituduhkeun ku Prabu Walanga hate Mang Ronyok meni ngemplong. Lantaran salamet teu dihukum ku Raja Beurit. Bari lempang Mang Ronyok ngomong sorangan. Hehe. Bahagia aing ge. Salamet teh tulus bae. Aduh. Sajabat ti kitu jadi nyaho kana kaayaan di kerajaan Beurit ye. Tung-tung turni we mah horeng aya nagara Beuritnya, aya patihna, aya rajana, aya prajuritna, aya rakyatna. Nuhun Prabu Walanga. Horeng teh bager geuning anjeun teh. Keun diinget-inget we ngaranna ngarah pare aing teu diganggu ku rakyat Beurit. Tapi beuteung aing jadi lapar ye. Aya di mananya jeung di sabaraha poe aing ye. Bobo aing geus lila nya. Mang Ronyok jongjon leumpang bari ngagandeung para mitra sadaya. Hawa karasana tiis matak seger. Jalan lempeng meni ngabulungbung kenca jeung katuhun meni parentul batu-batu gede. Ngan aneh teh aya tatangkalan. Langit asa depek mega jiga caricing bae kawas dina gamar we. Tapi Mang Ronyok ti loba pamolah tetep lempang bangun tenang. Tegali deui jeung teu honcewang malah mah hatena asa guligah naker. Sanggeus rada lila Mang Ronyok jadi robah pipikiran. Manehna jadi panasaran lantaran inget kana amanat Prabu Walanga. Nu nyarek ngalieu ka tukang mun geus di jalan. Tapi hal ieu teh kalah kapanasaran pikeun Mang Ronyok, manehna ngomong sorangan. Nah, make ulah ngalieu ka tukang sinaon salahan atuh. Sigana mah tak dicarek ya aneh meureun. Aing mah nyaho lah kana keanehanana. Na bakal aya naon mun aing ngalieu atuh. Cing arek direret. Hari tak keneh Mang Ronyok ngalieu kreup kaayaan jadi poek kabeg Mang Ronyok ngarenjang. Terus malik deui ka handap teh jalan teh leungit. Nu aya ukur sela-sela batu nu pinuh ku lukut. Hawa meni asa sasak jeung bau lukut pramitra. Malah keur kitu kadenge sora Beurit meni ricit kat-kat kut-kut sora Kunti. Sawareh pating tirili kagigireun Mang Ronyok puguh we Mang Ronyok meni ngahulang. Kaduhung sagede gunung beuteun nurut ka amanat Prabu Walanga. Nu akhirna mah sangsara di perjalanan. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh Mang Ronyok harita para wargi akibat tina teu ngagugu kana caritaan Raja Beurit teh. Nu katelah Prabu Walanga. Eda sangsara jigana ieu. Waduh, ieu jalan ngadak-ngadak leungit. Batu patinjung kiring segede-gede imah. Aduh, ieu lukut meni laleueur kieu jeung bau haput, bau sopa. Aya di guha jigana aing teh ieu. Aduh. Kumaha mun aya orainya. Tapi eta Beurit meni ricit. Sarua jeung di sawah lemut geuning. Itu pating teh deui kareupeun aing. Aduh, cila kamun kieu mah ieu. Kudu ngarayap leumpang teh ieu. Leueuri batu ieu. Mun labuh saya mulai nulungan aing. Da si Ronyok membelawang di kita ulah ngalieu kalah kamali. Ieu jadina ieu. Tapi nasi sudah menjadi bubur lah. Aing mah teu meunang kaduhung. Najan kudu ngarayap ge lah taya salahna. Nu penting mah kudu basa balik ke kalemur. Pulang jalankeun we sakumaha mistina. Pileuleyan ieu Kangjeng Raja Prabu Walanga. Dikuring si Ronyok jamitan ye lah. Direat ulah ngaganggu ka kuringnya. Cek Mang Ronyok terus uyuk ayap neangan. Tempat keur ngeuming. Suku di sasaran kana tincakeun tetela batu leueur ku lukut. Sakapeung ditubruk ku Beurit atuh ngagurubug Mang Ronyok teh. Terus ngalengkah lalaunan, lumayan salengkah-salengkah oge. Lempang siga nu lolong di barung ku hate ngageter. Para mitra sadaya bisi kaluar jauh keneh cenah meureun kitu. Atuh para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Memang can karasa aya hawa seger. Didinya bau supa jeung lukut malah sakepeung bau cucurut jeung Beurit. Mang Ronyok muringis bari mangpetan irung pok ngomong bari ngirung suku tetep ngalengkah lalauna. Nya naon nya belannya.
mau hidup menitnya tuh meni mau kurang ajar menitnya kitu na teh bari terus ngarayap panon dibolotot-bolototkeun hayang sidik kana kaayaan dirinya tapi tetep poe lantaran jauh keneh kana lawang guha sedang beurit angger bae ricit mata keueung pating tiririk kawas nu ngahreuyan ka Mang Ronyok sawareh sok aya nu ngarayap kana bitis asup kana jero calana komprang kelo sia nah sia beurit kurang ajar sia kumaha ngadupak maleuh manehna badul sia teu kira-kira lah haloho sia kada wadah jimat abong beurit tukang ngaliang sia tega bleg poro tega bleg cedok kumaha wani ngarayap kana calana kami sia badul cek Mang Ronyok bari jejeretean ari beurit turun deui bangun rusuh bari disada ciciricitan keheuleun Mang Ronyok lantaran teu hasil newak beuritna aduh bisa soak kieu ting mah yeuh kumaha lamun kana lawang guha jauh keneh nah di mana tungtungna atunya aduh aya wae ieu mah yeuh kaduhung ngalieu keut ieu jadina yeuh paingan ceuk paraji lamun bijil tina lawang ulah luak diuk tina kieu akibatna yeuh poe ke di jalan yeuh teu apal kana tincakeun tapi geus nasi boyahna we kudu tarima kana kadar kasalahan sorangan ieu teh Mang Ronyok nyabar-nyabar maneh terus lempang lalaunan tuur meni nyorocod bakat ku paur bisi labuh disorodot tina batu nu pinuh kulukut batu tapi najan bari jeung hese jeung leueur ge akhirna mah tepi kanu rada lalega meusan jalan-jalan nu ditincak teu leueur teuing kaluar jadi depek kapaksa Mang Ronyok dongko tuur geus cangkeul balas dongko ari tarang sababaraha kali tidak dalagor kana batu anu nonjol Mang Ronyok teu ara terus ngarayap kalayan ati-ati hate rada ngemplong ayeuna lantaran hawa di dinya beuki seger teu eungap teu bau beurit lila-lila liang teh jadi leutik Mang Ronyok teu bisa nangtung malah dongko ge geus teu mahu kapaksa ngoronang tuur beuki linu tapi Mang Ronyok tetep maju lalaunan aduh seger deui hawa teh ayeuna mah teu sesek teuing kana nada yeuh napas mi asa lega irung teu ungas ingus bae bau hitut beurit yeuh aduh ayeuna mah asa seger ya teh tepi ka alam manusia sigana mah yeuh beda karasan hawa yeuh tuh ngemplong ya napas tapi yang jadi heureut aduh kudu tidak agur aduh meni hese kieu nya aya wae tapi muga-muga we ulah sereg jeung ieu hese kaluar lah tina liang sila kamu teu bisa bijil teh aing bakal modar di jero liang meureun tangtu bakal ngahalangan ka balad Prabu Walangan urek barijil ya cek Mang Ronyok bari tetep ngarayap akhirna breh ka tempo liang nu caang horeng lawang guha anu ngan saukur mahi sajelemaeun kitu ge kudu ngoronang tapi najan kitu tetep mere harepan pikeun Mang Ronyok mah tabuktina ngarayapna beuki gancang bakat ku hayang geura atepi kaluar akhirna mah tepi katungtung liang tetela di dinya mah caang reg Mang Ronyok eureun heula can wani kaluar tina liang bisi lolbok tetep kudu ati-ati bisi di luar aya orai anu gede nu ngintip beurit atawa bisi aya maung nu rek nyangan mangsa atawa bisi aya bahaya liana mumatak Mang Ronyok teu wani buru-buru bijil kalah ka ngomong lalaunan aing rek reueuh heula di dieu yeuh ngumpulkeun tanaga bari taki-taki bisi di luar aya bahaya bagja aing ayeuna mah tapi di kala manusia jigana salamet ye moal jadi riwayat siluman muhun Prabu Walanga kuring geus dibebaskeun tina hukuman da memang teu salah kuring mah ongkoh cek Mang Ronyok ngusapan beungeut terus ngusap sirah tetela iket aya keneh teu aya nu leungit barang keur ngareureuhkeun kacape di luar aya angin ngahiliwir ka jero selengseng bau menyan teu mending ngorejat Mang Ronyok teh lantaran ngambil haseup menyan tina kaayaan kitu rai buru punuk pating puringkak bujur meni rarempodan uluh aya naon kitu nya boa-boa aya di bawah beurit ieu nu rek ngaganggu ka aing yeuh mah lamun geus kieu mangkaning lawang guha teh geus aya hareupeun aing mun dihalangan ku ririwat teh lapur atuh aing moal bisa kaluar meureun ti guha tapi eta surah naonnya Mang Ronyok meni dengdek masang ceuli maksudna hayang tegas kana sora nu datang ti luareun guha sora ngagereneng teu pugu
Jadi panasaran mangronyok teh terus ngarayap lalaunan ngadeketan lawang guha. Ari geus deukeut naong kaluar kalayan ati-ati bisi aya nu ngabahayakeun. Barang breh tetela aki-aki keur ngajemprak sila ipis. Hareupeun aya parupuyan nu ngebul ku haseup menyan. Si aki babacaan ku basa nu teu kaharti ku mangronyok. Sora ngagerenggeng matak geueuman. Da puguh kadenge ti jero guha. Nempok itu mangronyok siri manehna ngarti kana kaayaan harita pok ngomong sorangan lalaunan. Tetela si aki-aki nu disada teh. Tapi manehna mah lain ngomong ukur disada wungkul. Sababasana teu kaarti ku aing ye. Sigana mah kuncen meureun teh sabab beda dina potongan. Bajuna kitu, totopongna kitu, silana kitu. Parupuyan ngebul ku menyan. Teuing cerek diintip ku aing ah. Aya naon cenah jelema teh? Ngadon ngukus sareupeun lawang guha. Naon nu dipentana teh jeung naon nu pikahyangna. Jeung sanu dipunjungna jeung nu dipujana. Aing penasaran lah yang nyaho kana sagala rupana ye. Cek mangronyok bari nyempod panon molohok ka aki kuncen. Memang nyangka nyang hareup kana liang guha ngan eta aki-aki moal awas ka jero guha sabab poe katempo ti luar mah. Sedengkeun mangronyok mah sabalikna manehna bisa awas kaluar kalayan laluasan. Indi bisa ngintip kalayan bebas. Da moal kanyahoan ku aki kuncen. Atuh ngahep-hep we mangronyok teh ngadengik caritaan aki kuncen saterusna. Tetela eta teh disebut aki loncer. Da geus tamat mapakeun jampena para mitra. Nyata kuncen Gunung Warangas teh anu geus matuh sok kadinya unggal isu. Sabada tamat mapatkeun jampena pok aki kuncen babakti. Nu nempuan alun ka sinuhun nu linggih di Gunung Warangas. Yo putu bade dumuh seja babakti nyangakeun sangu putih 10 kan. Rehna dinten ieu teh juru kunci bade babaresi di padepokan gamparan. Kalih perkawi seja nyangakeun babakti ka Prabu Anombrak sajagat ka Patih Ki Jelung katut pada wawakil sareng pada pangiri. Kitu deui nyangakeun ka Kangjeng Raja Prabu Walanga kalih Prameswari. Nyangakeun pangabakti ti juru kunci. Kahiji disuhunkeun ridho galihna, kadua disuhunkeun kalamatna, katilu disuhunkeun welas asihna, mugi-mugi gamparan kersa maparin hiji jalan kahirupan kanggo ieu jalmi nun. Nu aya sapengkeun jisim abdi. Wastana teh katelah kisungkara kawi ti lemur saliara. Seja nyangakeun babakti, alit anu disangakeun, ageng nu disuhunkeun. Kana maksud anu jelasna mah gamparan langkung uninga, mangga nyangakeun. Jisim abdi mah sakadar cukang lantaran. Itu akhirnya loncer barigap kana menyan. Puruluk diawurkeun kana purupuyan. Paladak haseup namahan deui. Ku mangronyok ka ambeuk meuni segak atuh muringis bari mundur mangronyok teh malah ngagerentes dina hatena. Bet ngaco jelema teh. Bet minta-minta ka gunung na. Ngambat Prabu Walanga apaan cek Prabu Walanga ge manehna mah teu boga kabeungharan. Tapi ieu aki-aki minta ka maneh. Ah, teu kaharti teh leuwih bodoh ti aing aki-aki teh. Naon maksudna nya? Minta ka dieu. Saha nu rek merehna tapi da yakin minta ka aing ieu mah diberes ya ku aing. Sababna di dieu mah aing ye. Da Prabu Walanga mah jauh lain di dieu ayeuna ge. Eun sia saha nu ngaran Kisungkara teh. Namun sababna minta kabeungharan ka gunung jeung siluman. Sigana kasasar pikir teh jelema teh ieu. Tentu di lumurna sarua jeung aing ye miskin ye. Manehna katipu ku aki-aki teh. Sinurus tuyung teh kalah ka meminta kana kaayaan kieu. Euy sanu rek merena. Diheureuyan sia ku aing. Cek mangronyok ngarayap lalaunan ngadeuketan. Lawang guha gap kana batu segede muncang. Terus dibaledogkeun kanu keur ngeluk tungkul. Ka aki kuncen celik meneran pisan kana parupuyan sedeng aki kuncen ngeluk tungkul bari gegereyeman. Puguh meuning ngagurubug atuh para mitra. Barang ngadenge nu murag berai beunta terus melong kana parupuyan. Breh aya batu hideung sagede muncang meuni herang siga meunang ngahampelas. Siga nama unggal poe katincakan ku ratusan beuri. Atuh huleng aki kuncen baha meuni calawak bakat ku kaget. Akhirna mah meuni norolang nganuhunkeun ka Prabu Walanga. Waduh hatur ribu nuhun laksa ketika bingaan Kangjeng Sinuhun Prabu Walanga.
jisim abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun. Rehnya gamparan parantos ngaleler batu jimat kanggo cepengeun jisim abdi. Rupina ieu teh pangasih ti gamparan nu kalincang ageng hargana. Sakali deui hatur nuhun gamparan katampi pisan ku jisim abdi. Nanging mugi keur samaparin pituduh we kumaha nganggo miarana nun. Nah naon hasiatna mugi sakantenan we harewoskeun ka jisim abdi. Aki kuncen bari mulung eta batu. Terus dikepeul sarta diantelkeun kana tarang. Kalakuan kitu katempo pisan ku Mang Ronyok atuh meuni seueul angen bakat ku hayang seuri. Pok Mang Ronyok ngajawab sora ngahaja sina ngagerem ngararada handaruan. Eukeur mah eukeur para mitra sadaya. Harita teh kaayaan teh matak bika keueungeun. Aya di jero guha sora ngagerenggeng mata keueung. Aki punjen syukur hatarima kop cekel ku anjeun eta jimat ngapung ikeun nambahan kagagahan aki nu satia ka kami ikeun nyara kudu disungguh ku bakal ka hayam jago sadiakeun dina Nike ku kami bakal dihakan. Ditambahan ku sangu bodas anu pulen ditambah ku pais bibit lauk mas make surabung. Minumna cai teh pait ududna rokok keretek nu seungit. Cuci mulutna cau Ambon anu gede. Mun aya cau Raja Palembang. Jeung diulah poho rampai jeung nog hayam atahiji. Dumegan kalapa hejo sahulu. Jeung diulah poho kudu dihadiahan kuah sarung nu weteuhkeun lamun eta kacumponan tamtu jimat bakal gede gunana tah eta we sarta engke bisa digunakeun ku maneh sarta kahayang si Sungkara bakal kacumponan. Lalai negara balik sadiakeun paminta kami kade ulah dilatein di si jimat mual jadi mati. Itu para mitra caritaan Mang Ronyok lantaran ngomong dibetenkeun atuh seueul beuheungna para mitra malah angen karasa sesak lantaran kacampuran ku pisarieun nu ditahan. Pisarieun ari panon molhok ka aki kuncen jeung jalma nu aya tukangeunana. Rada angang bari ngeluk tungkul malah mah ngadeg-deg bakat kusieun lantaran aya sorat tina guha. Malah aki kuncen ngagurubug reuas sakujur awak ngeleper. Untu norok-tok jiga nu kabulusan. Sabar Prabu Walangah henteu ngaharewos tapi ampir ngagorowo. Datangna ti jero guha puguh meni ngagerem handaruan. Saura geuman mata kukurayeun. Berak aki kuncen deku meni nongeng we malah Ki Sungkara ge nurutan. Wanana narongeng jiga nusieun kasiku pok aki kuncen nyarita meni ngageter sorana oge. Aduh nuhun Prabu. Katampi katadapi saan pangasih ti gamparan teh nuhun. Unuk sumanga sadaya suhun. Pamunut gamparan teh pada diayakeun. Jisim abdi moal kumawantun mungpang kana kapalai gamparan. Permios nuhun bade wangsul heula kanggo nyayagikeun kapalai gamparan kaula nuhun. Aki loncer munur bari tetep nongeng. Cedak dampal suku nengar Ki Sungkara nu nongeng tukangeunana. Gurubug Ki Sungkara ngagurubug terus munur bari ngadeg-deg. Palah keur kitu cakakak Mang Ronyok seuri. Ngahaja sina ngabarakatak niru-niru sora buta dina wayang. Sabab teu kuat nempol lalampahan aki loncer jeung Ki Sungkara. Bagja camenkeun. Eta sora kacida tarikna geuman. Peting saleor ka jero guha. Beuki geumpeur we aki loncer teh para mitra. Sabab saumur jadi kuncen di dinya kakara harita ngadenge sora ti jero guha. Nu matak meni ngeprak bakat kusieun. Komo Ki Sungkara mah bujurna rame meniting poropot sejak kenal pot butut. Sedengkeun aki loncer teh nyarita deui.
Leungin sakilat ngarawel parupuyan berengbeng lumpat pangheulana. Ani teu ngareret ka baturna malah saterusna mah Ki Sungkara ge lumat nuturkeun lumpat nuturkeun. Mun itu turubun mudun sirikna teu ngagorolongkeun maneh we. Sigana teh sieun lantaran kuncen ge kabur bari ngajingjing parupuyan. Ari mangronyoknya kakak seuri deui para wargi. Aduh, aya kitu da si aki-aki. Urang borangan si kunceng belegug teh sia. Nah, tuh make kumaha ngajak ngobrol sia jeung aing. Pan kitu teh akibatna. Bagja aing bakal ini nyadiakeun ye, hakaneun. Lah, aing mah kabalik ka lembur. Ngadaguan sia sajen we di susuganan moal lila. Aing rek bijil da yakin aman di luar teh lah. Wae mau ngatawa orai, cek mangronyok terus bijil lalaunan. Nu diheulakeun sirah heula terus ngoronang da puguh liang namah ngan ukur sajelemaeun. Sanggeus aya di luar mangronyok mun ajrag-ajragan para mitra. Siga budak we. Ai lantaran marasa bungah nu taya papadana. Yakin di dinya teh alam manusia sabab henteu kasamaran. Kitu pisan kaayaan di alam manusia. Akhirna mangronyok diuk dina batu nu geus herang. Siga namah paranti aki loncer mun ngareureuhkeun kacape. Mangronyok luak liuk mitenan kaayaan di dinya. Tetela iuh ku tangkal kiara nu geus jangotan. Ari ret kaliang urut biji lemanehna yakin pisan haneupun batu anu ngajung piring sagede imah nu sok dipuja unggal isuk ku aki loncer. Harita para mitra mangronyok tuluy nyarita. Bo, edas aya haneupun batu gede geuning guha teh. Aduh, lamun batuna ngagajli-gajligna pajet awak aing. Tapi naon sababna aki-aki munjung ka dieu nya Prabu Walanga teh aya. Nya aing teh ngimpi atawa lain. Lain tapi lain mimpi sabab jelas aya buktina. Lagu ngagajli-gajligna pajet awak aing. Tapi naon sababna aki-aki munjung ka dieu nya Prabu Walanga teh aya. Nya aing teh ngimpi atawa lain. Lain tapi lain mimpi sabab jelas aya buktina. Yang tadi teh aya jalma duaan. Keunah aing mau kabalik lamun aki kuncen can datang deui mah. Lamun si aki ka dieu deui bari mawa sasajen yang dipenta ku aing, artina aing lain mimpi ieu. Kebenaran tempat ngubung jeung ieu aing bisa nyumput di dinya tuh. Lucu ieu. Nya bet aya keneh jalma nu munjung muja kana batu jeung kai gede nya. Itu Gunung Warangas teh kitu. Aing kekaranya ho ka dieu. Cek mangronyok bari terus nangtung deui tuluy luntang lantung hanapeun tangkal kiara nu karasana tiis matak seger. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di sarada dina dahan kai. Ari panon poe teu pati awas. Lantaran para mitra harita teh daun kiara kacida kanalna. Aneh mangronyok bet ngarasa betah di dinya henteu keueung henteu sieun malah jadi panasaran. Hayang nyaho kana kajadian nu saterusna. Nah aki kuncen teh datang deui atawa moal. Kitu ceuk pamikir mangronyok nu akhirna nyelegon di nu buni. Nyarane kana batu di bunian ku akar kiara nu rungka ringkel. Didinya mah sidik kana paranti babaktina aki kuncen. Ngan aki kuncen moal awas ka mangronyok lantaran buni jeung kahalangan ku akar nu rembet ramai di luar. Heula susuganan si aki kuncen datang bari mawa sasajen. Jika nama burung datang ke sabab jimatna dibawa ke manehna teh. Pasti aya kitu na manusianya masih kena percaya kana jimat nu mangrupa batu. Ari nu merena pan aing dasar geus kanal kapercayaan. Batu murag disebut jimat. Nah kumaha mun aya langir nu murag? Rek disebut jimat atau moal? Keun bae ketang da urusan masing-masing teh mah. Din deh deui aing moal ngilu campur kana urusan aki kuncen. Nu penting mah bakal kakayam jeung pai serok bibit. Alah, kudu aya ye. Cek mangronyok bari huai terus peureum. Dipepene ku angin nu ngahiliwir dihiburu ku sora manuk anu recet di sarada. Akhirna mah reup sare mangronyok meni kere. Kacaturkeun para mitra sadaya, aki loncer jeung Ki Sungkara. Basa lalumpat meniting bertak teh siga nu diudag maung. Bakat kuruas jeung sieun aki loncer ngarasa balua sok sieun siluman teh bungkeuleukan. Sarta datang ka manehna nu mata kacida sieuna. Da biasana mah tara aya nu kitu cenah. Sanggeus nepi ka hiji tempat reg aki loncer eureun bari calawak. Malah aki Sungkara Ki Sungkara ge eureun bari ngahega.
manehna capek jeung leuwas. Aduh, capek ki. Nah, geuning siluman tempat ayahnya. Alah, lamun geus kieu ki, abdi mah bisa beunghar beurang atau moal ki. Cek Ki Sungkara bari ngusap peungit nu pias. Dengan geleper jiga nu lilin napas ngahegak keneh da puguh tas lumpat tari. Nah, ulah wakaribut udang. Kun bae urang pada mikeun ka di imah. Ayeuna mah aki teh capek keneh. Aduh, mun ripuh jeung deui leuwas teh. Hayu ayeuna mah ka imah aki. Mun leuwas kieu bogo tuh. Sabab di dieu mah daerah teh nu jauh ka lemur manusia, taya aya jalma nu kumaha nyung lampreng ka dieu. Tapi nah habet aya nu ngomong kitu nya cara jalma. Manya kitu ge siluman teh ujang. Yang tu Prabu Walanga teh nu ngageugeuh ieu tempat. Da bisa mancala putri atuh Prabu Walanga mah. Nu matak tunggu kariweuh teh di ditu urang bajamikeun. Cek Aki Loncer bari leumpang lalaunan. Jep Ki Sungkara jempe terus nuturkeun Aki Loncer bari kerung. Lantaran can ngarti kana keayaan harita. Sedengkeun buru puduk pating puriding ari bujur mah baseuh Baramitra. Pilila antarana nu duaan anyog ka hiji imah nu mencal taya batur. Di buruan aya nini-nini keur sasapu barang jual si Aki Loncer. Datang menituring hak pok nini-nini nanya melong semu kaget. Aki, aku naon mending ngesang kitu ha? Kapan biasa nama tara kitu deuleun teh? Buah aya nu teu beres muleunya. Sabab tadi teh dumadahkan imah meuni merariag geus gaya lini. Jeung eta si kujang meuni tias kituna kunaon ha? Wah, ulah ka dadanya ini. Hayu atuh ka imah ulah ujang. Aki ge aya bajamikeun jeung maneh. Sabab aya hiji perkara nu kacida mata kelewasna. Jeung ge aya pagawean nu berat kudu dijalankeun ku sini ni. Uluh naon kitu Aki? Naon nu kajadian di Karamat teh nya? Oh, kami ge ulah wakajadanya. Nah, kitu aya naon? Cek Nini tetep nanya bari melong da penasaran. Dasar Nini peot ya. Nini kolot kumaneh. Cek kami montong katanya. Nah, aduh, nanya deui. Nah, ieu da kumaha? Luka imah hayang nyaho. Para mitra anu mulia. Barang geus dicaritaan kitu ku Aki Loncer mah si Nini tuluy nyarita. Oh nya hayu atuh da kami ge leuwas ngadengin nu kitu mah. Cek Nini bari nunda sapu nyere kana sisi bili. Terus unggah pangheulana ka tepas kalacat Aki Loncer unggah bari nyarita ka Ki Sungkara. Hayu ka jero ujang urang bajami heula nu bener jeung Aki. Sabab ujang teh hiji kawajiban ieu teh nu kudu dijalankeun. Aya hiji kawajiban jigana nyaho ujang ge meureunnya. Lantaran birung aja ini lain tadi deh. Cek Aki Loncer diuk dina sama. Laras kieu, mangga urang badan penuhnya da terang abi ge. Jawab Ki Sungkara bari diuk bangun lungse. Kesah nucur para mitra dina beungeut. Anu meuni pias malah Nini ge geus ngajemprak temok cabok. Panon melong ka Aki Loncer jeung semahna. Siga nu ngarasa kaget ku ayeuna kajadian kitu. Kumaha atuh kalakuan aki teh? Manggih naon cenah ditonggo? Aya naon di tempat pemujaan teh boa-boa sasageun kurang meureunya. Iyo Aki tuh. Nini kieu berayeuna sok Bandungan Aki teh. Aki teh nyarek ngomong Bandungan ku maneh nini. Sing bener dia. Sabab ieu teh kacida penting Aki yo lalakonna teh. Jadak-dak Aki Loncer nyaritakeun. Anu geus kajadian dibejakeun ti Nini ti babaki di pamunjungan teh sanggeus beres nyarita terus nyokot batu hideung teh tina saku kampret. Song diasongkeun harita ka pamajikanana bari ngomong deui. Sayo batuna teh coba aku Nini tempuan sing apik. Na batuna nahaon atuh kitu bisa dipake batu ali tawa moal. Uluh palingan tadi teh anu datang ka dieu jigana mah neang sasajen anu ngabarak di koha. Bagja teman Aki ge majimat alus teu. Sok geura sungguh ka ditu. Susuganan mati sakumaha ceuk kasauran buyut teh geuning. Mun Aki bisa ngapung aduh Nini teh ngajak ulin ka bulan. Hayang tepung jeung Nini anteh kitu tah. Bencana geus lila cenah ngumara di ditu. Syukur Aki. Ieu mah milik urang meureun tapi kumaha nyukuhna atuh. Meni oyeuh kitu jeung sagala aya cenah. Malah kasarung-sarung dipenta. Nya sok disarung kitu ari buyut teh. Atawa keur saha sarungna nya? Cek Nini Loncer bari ngalak milik batu teh. Paruman marah mai bakat ku bungah lantaran ngadenge jimat ngapung teh.
Harita para mitra sadaya Kisungkara milu nyarita. Mohon silah mangawe gerak atur sasaja nasi. Ada jajan dan panasaran hayong gerak nyaksian kana hasiat eta jimat. Watingnya kang jimat ngapung tuh. Menyate abdi pada munut dijajapkeun we ka aki wangsul kalemur teh moal leumpang meureun. Hayong ngapung kang aki ngaru urang lemur cara lohok utar mah tatangga nu sok ngahina ka abdi lah. Kabeh dina bengong bari gogodeg. Tek di anceunna we ku abdi mah. Goreng kita boga maksud gitu teh udah diantuna najan tetangga goreng ya ucap ka urangnya goreng ucap keun bae cara goreng kabeh sok aya nu benerna jeung teu udang lamun siji jalma henteu aya nu mapana eta teh tara mikir nu akhirna mah moal aya kamajuan kitu tah ayeuna mun aya nu ngahina teh ulah leutik hate keun bae antep dari geus bosen mah moal burung jempe ngan urang kudu mikir kitu tah. Naon sababnya pangna cacangga ngahina ka urang. Naon sababnya pangna batul moyok ka urang. Ka urang teh kudu motek hal pang-pangna mah kitu teh mongkeun hasil pamikiran urang ka maranehanana. Engke bakal kanyaon akibatnya. Nya bakal kumaha lamun urang geus maju. Tapi ulah dibalungku somong, sing tenang we urang mah. Pokona mah beres kitu tah. Cik aki loncer bari ngacungkeun jempolna. Atuh bungaheun Kisungkara teh. Mun kahartos ieu lah. Mun atuh ari kitu mah nanging kumaha nya upami jimat parantos mati ieu. Biasa ngajajapkeun abdi ka lemur saliara. Atuh utang-utang nu bian jimat teh anyar nu kieu, jimat anyar teh abdi ngeuring ngajaran tumpak mari kitu sami cita-cita hayang ngapung. Cek Kisungkara si janu keukeuh hayang ngapung. Kabita ku jimat tu kapimiliku aki loncer. Tangtu we daek tapi kudu mayar ka aki modon. Ngan mayarna teh ulah kudu tapi ku sasajen kumaha bisa mantuan eta moal lamun dititah ngayakeun sasajen cek aki loncer lamun gembira pisan sababoga jimat ngapung ti Gunung Warangas moal hese bari maki mangga lah sebatkeun naon kudu dijalankeun ku abdi teh Kisungkara sigan nangtang ieu udang aki teh ari hayamu boga hiji ngajauh emas teu boga. Aya ge balong ngan ukur di cicingan kuda air jeung timpun ditambah ku rai kadut teh. Jadi kewajiban udang teh kudu nyangan lauk emas. Tapi ulah nu leutik paling goreng ge sagede biti euy. Kaduanya kudu ngayakeun sarung teu aki mah kabeneran teu boga ieu teh. Kumaha kira-kirana sanggup? Amun sanggup geundang tu ku aki rek dinuhunkeun deui sangkan hidup jadi beungar kitu dah. Buat kilo emas mah abdi mah teu sah. Abdi sangem ngabuktios dinda gampil nanging aya sarung teu make heurak hi. Kamana meulin atuh? Da teu beli ka toko jeung da hartosna ge teu aya kapan matak nuhunkeun tulung ka aki abdi teh miskin. Cek Kisungkara bangun bingung. Lain teu hayang ngabuktikeun ngan teu boga keur meulina. Ari lauk mah bisa neangan ka balong batur kitu cek pamikir Sungkara. Ari aki loncer bingung. Waduh. Kumaha adunya ari nu sajena mah da aki teh sadia. Sabab nu ngaran-ngaran sasajen mah sok aya we. Tapi ari sarung kakara ayeuna ayo heran aki teh. Da biasana mah tara make sarung anyar babakir teh. Tapi kun bae lah. Kun bae. Sakitu we heula nu kitu mah. Kun urang nanya heula ka sini kumaha sanggup ngayakeun sasajen nu disebut tadi ini. Aki mah rada bingung ya. Cek aki loncer bari ngareret ka pamajikanana. Ini loncer kerung. Kami ge bingung atuh sabab teu boga ari sarung beuteuh mah deuleu aki. Tapi ari samping beuteuh mah aya keneh basa pangirim urang Ciliang teh ageuntu. Atuh nu sejen aya deui kajabati lauk emas nu gede. Ceun urang sadiakeun ari nu sejen mah da geus nyampak. Ngan lauk jeung sarung can boga tepek we teh mah pikiran ku aki. Cek mini loncer pepeta. Atuh bingung dewe aki loncer teh lantaran manehna ge bingung ari kudu ngayakeun sarung beuteuh mah. Akhirna mah pok ngomong. Ayeuna mah kieu we jam Sungkara. Geura ini kalemur nu pangdeuketna teh anu boga warung jeung sarung beuteuh nya. Beuli we ku ujang da duitna mah aya di udiak ieu saeutik. Sakurangna keun kumaha ajaranna nganyuk-nganyuk teu naon-naon sakalian bari neangan lauk emas teh ya. Jeung geura ini tapi ulah lila sabab kudu dipasak ayeuna cenah lauk teh. Ye duitna bawa ti aki ye. Ngan lamun ujang geus beunghar kudu diataurnya ka akinya. Cek aki loncer bari muka totopong gorehel aya duit.
Atuh meuni colohok aki mini loncer teh. Tuh, dasaran aki-aki masa lingkuh. Tadi ngomong teu gabeleg duit tapi dina totopong muni aja sia. Awas yang ke mun teu boga duit teh. Teka karatak sia kana totopong deuleu. Menyebutkeun eueuh teh moal dipercaya engke mah. Terus tunjung aki-aki beuki kolot teh beuki pinter we kada sampat sumputnya. Kadieukeun keur kami saware. Meuni ngarenyag aki loncer lantaran katohian ku pamajikanana. Sering waktosna kabujeng CF para mitra sadaya.